Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika lan utawi ma'yadun numudani kubarge kang parek fatadalla maka narima ngalemreh ya dzalik kana maka ya dzalik ikut qaba qausain aw adna qaba qausain atawa kang leuwih parek faizar tafa'al aina wal baina wal makan wal jihad wat tasallal anwar kusifat zat bisifat magadat kala narima ilang apa aina lan baina lan makan lan jihad malan tepung apa pirang cahaya maka den bukakeun apa sakehe zat bersifat kalawan sakehe sifat wabil ma'arifi lan kalawan pirang-pirang ma'rifat fadzalika haqiqatul ma'iyah maka utawi mangkono ku sifat zat sifat bil ma'arif iku hakikat sifat bareng idh huwa subhanahu munazzahun alil infisal wal ittisal bil hadis karena uti Allah maha suci Allah iku kang den bersihkeun saking narima pisah lan narima petepung kalawan kang narim kang anyar walau taro ieu mangan sakadar nyaritakeun dina urusan sifat ma'iyah lamun dicaritakeun nyaritakeun tentang perasaan kadang berbeda jeung bahasa nu aya sebab bahasa karasa mah nyana nyontoan bisa berbagai-bagai nuangkeun rasa kos urang boga rasa cinta ka hiji awewe kemudian rasa babarengan bae jeung kabogoh urang nyaritakeun ka batur teh atuh berbagai-bagai jalan berbagai penemuan rasa anu karasa ku urang disampaikeun ketika urang di jero kamar mandi urang ngarasa bareng jeung kabogo dibejakeun ketika urang keur di tempat sare ketika urang keur diuk di hareupeun imah ketika urang keur di jero kamar nu unik ketika urang keur salat teh lain babarengan jeung Allah jeung kabogo di hareupeun urang asa aya bae bibir bebene urang hunung bebene urang ngajebi bebene urang marah bebene urang nakol nyiwit kabeh eta kan rasa dituangkeun rasa eta teh kana bahasa atuh moal anggeus-anggeus urang asal daek ngadengekeun jelema nu bobogohan urang ngobrolnya ti isuk ka zuhur ka asar ka peuting ka isuk deui capek ngadengekeun suape gadegekeun komo haju terus anggeusna urang rarasaan teh kitu haju ku urang ditoel cinggirna mulai tah lah cinggir ieu sapira cinggir terus ka leungeun sapira leungeun kugu kelek lah sapira kelek nu deukeut kelek paneta terus bae terus moal anggeus urang nu ngadengekeun cinta batur teh terus kabongbroy nya nyaritakeun berbagai pengalamannya moal anggeus nah komo ieu atuh cinta ka Gusti Allah rasa bareng jeung Gusti Allah urang lamun nyaritakeun bareng jeung Gusti Allah dikurung ku ilmu biasa urang bisa ngedebat ka batur embung aing mah kajen kuku mage maksiat sebab Allah teh uningaeun eta kakarak ilmu tauhid encan datang ka rasa kakarak ku burhan kakarak ku dalil mentak al-ma'iyah bil ilmi umum tah mah atuh umum tah mah kabehan ge ketika jelema gitu ngaji tauhid Allah teh kade neleukeun ka urang Allah teh nyahoan ka urang Allah teh kitu ngupingkeun ka urang aya ta ilmu ngaranna teh ketika urang
cicing duaan jeung awewe aju awewe na ngarayu ka urang nyana di samping ngarayu muka bajuna aju dadana dibuka aju calanana dibuka nangkarak nyana di luhur kasur aju nangkarak ge deui ngajegang pan pahara geus barang karak ngajegang aduh aju digerokeun kipu doli digerokeun jana kipu doli asup ka kamar tapi kapan didinya teh embung aing kajen kumaha ge geulis tinggal geulis molek tinggal molek bersih tinggal bersih kunaon emang Allah neulekeun ilmu ngaranna Allah nyahoeun ilmu ngaranna embung kajen kumaha ge bong kajen keluar deh bae atau didelekeun doang tah eta teh kan ilmu biasa sama kos gitu mah boro-boro kiai boro-boro ustad boro-boro santri atuh sanajan jawara ge kadang-kadang aya perhitungan ketika nyana main mah daek terus obrol-obrol mah daek gelut mah daek begitu dititah ku hiji rangda aya rangda geus aya meureunanan 5 tahun mah teu boga salaki nyana ngagerokeun jawara teh kade ieu mah resep teu resep kula mah ieu mah yang ditumpakan bae emang kurang kurang geus kebel jasa ieu teu manggih jak nyana teh ieu mah hitung-hitung sedekah bae sedekah meureun menang gajaran kan ai sedekah gitu mah sebab nulungan jak nyana dakwah heula tah we ge dakwah biasa jana ge atuh tertarik oge bener oge nya ieu mah urusanna izina mah meureunana haram ngan meureun eta tah nulunganana mah meureun meunang ganjaran sakiana tangkorak sia meureunna urang ge hampir-hampir kapincut nah begitu endek wes embung kunaon ieu teh pan diharamkeun ing manggeus bakos kieu hirup main osok sagala osok tapi aing datang ka zina mah embung emang haram Allah kan neulekeun aing teu kudu kusesa ku Allah ge dideulekeun cukup ilmu ngaranna eta loba teh nu kos kitu mah loba ieu masih kene aya lah loba artina eta ilmu biasa tah mah nu mantap eta mah kos kitu mah al ma'iyah bil ilmi umumun bareng jeung ilmu haram tah teh umum wabil qurbi khusus tah lamun geus boga rasa deukeut khusus rasa deket balai deui hese nyaritakeun da rasa deket sebab mun rasa deket mah ai rasa babarengan ku ilmu mah urang masih kene kurang adab tapi lamun geus boga rasa deket jeung Allah bakal boga adab sebab deket mah beda pan urang bogoh ka awewe dijauh urang bogoh mah bogoh bae tapi urang wani ngedeng wani itu sataranjang dan lain sebagainya tapi lamun urang deket jeung awewe baju ge dibenerkeun deui baju ge dibenerkeun deui kopeh miring ge dilempengkeun eta kan karena deket adab aya dek tumpang kaki ge dijauh tumpang kaki heheotan asa teu kadeuleu nyana mah asa neuleu tapi kan lantaran jauh biasa bae kurang adab tapi ketika dideketkeun panjang nyana adab lain lalagan komo besi salah bae besi hajut teu bogoheun nu dimaksudna mah kitu tah mantak diatur ge eta ku deket nah ieu komo jeung Allah geus boga rasa deket eta mah Allah nu mere hese eta mah kajunduh hayal dihayal moal bisa rasa deket jeung Allah bata mah lain hayalkeun da mah pamere Allah bata mah taufik eta mah geus bae lamun aya jelema geus dikasihi ku Allah dijadikeun cinta ku Allah dijadikeun kitu mahbub Allah nah ieu mah geus dibere ta ku Allah rasa set beti mana datangna jeung iraha eta mah geus Allah boga urusan ketika eta nu datang adab sangat diatur nah ieu mah khusus mantap wabil qurbi khusus nah kuari wal qurbu bil ilmi atuh umum deket ku ilmu atuh umum lantaran urang maca Al-Quran wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dibaca kurang wa nahnu kaulan agung teh aqrabu leuwih deukeut min hablil warid tibatan urat genggerong eta mah sakadar kidaya ku deukeut-deukeutna Allah
urang teh kuari boga rasa deket ku ilmu kade deket Allah teh kade deket Allah teh contoh deket urang lamun salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bahasana ge ka Gusti wungkul eta kapan khitab ai khitab kapan deket tah urang ge lamun khitab ente deket aya anta deket sira deket kamu deket kamu teh di mana aya jelemana iya ge iya ka Gusti wungkul deket berarti mata kurang bahasa iya ka deket eta teh make khitab tapi urangna boga rasa jauh berarti urang edan ai bahasa iya ka tapi ngalayang ka mana-mana ye eta teh edan mukos kitu ngaran cukup ku iya ka na'budu wa iyyaka nasta'in eta teh bahasa khitab ai bahasa khitab berarti kan urang keur carita khitab pahareup-hareup ente tas di mana bae aya kan jelemana lamun mamun jelemana kuari jelemana di Cikupa urang ngomong di ente tas di mana bae kudu kagrogol kan itu urang ngomong ente tas di mana bae sih jelemana eta kan edan ieu aya ka jelema ai ente teu kapanggi-panggi tas di mana oh mantes diri itu akur tah hitop ngaranna ieu ge urang iya kana budu ka Gusti wungkul abi ibadah tapi urang ngalayang ka mana-mana cak Allah edan sia mentak ieu mah rombongan nu edan dan itu orang wajib iya kada tega rasa ayat da Allah deket da Allah nah tapi ayat make naon ya make ilmu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid umum mah tapi wa bi zuhuri tajalli khususun kulahirna tajalli mah khusus urang teh lamun dina nyaritakeun ihsan anta budallah kana kataro ibadah ka Allah sakan anjeun neuleuh ka Allah wa ilam takun taramun anjeun teu bisa neuleukan nahu yarok sakan Allah neuleuh ka anjeun loba nu asa dideuleukeun ku Allah mah tapi urang neuleuh ka Allah mah hese imatak tingkatan wa ilam takun taramun manyeh teu bisa deuleuh ka Allah anahu yarok Allah nu neuleuh ka urang Allah nu neuleuh ka urang mah loba tah mah dengan ilmu asa dideuleukeun ku Allah ku ilmuna tapi ketika urang neuleuh ka Gusti Allah eta mah penemuan hate dibere ku Gusti Allah ketika urang deket jasa tapakur ka Gusti Allah muraqabahlah ka Gusti Allah kemudian urang zikir ka Gusti Allah Allah na mere ka urang tek aya tah deket jasa jeung Allah belah mana asupna wallahu alam datang cecep ka jero hate geus lamun aya di jero hate teh Allah teh deket jasa eta lah nyaritakeun wa nahnu aqrabu teh eueuh urang lamun geus dibere ta rasa deukeut tajalli ngaranna ka Gusti Allah eta tadi tah bahasa wa nahnu aqrabu ilaihi asal jauh jasa eta teh jauh tah bahasa wa nahnu aqrabu ilaihi ieu mah lantaran keur karasa tah ieu boga rasa deukeut jeung Allah bahkan nyangkrung di jero hate engke kadang dicabut ke kadang aya kadang dicabut eta urusan Allah teu bisa dihayal nah ketika zuhuri tajalli khusus wa zalika ieu mah iya nu bi zuhuri tajalli dunu dani neta deket naga deket deui nu mantak fatadalla ieu mah fakana qaba qausain au adna seakan-akan dikinayahan persis okos busur antara okos panah di antara dua gondewa qausain teh urang lamun panah set panah gondewana tuh gondewa panah muka dieu ieu keur carita zahir tuh teh ieu gondewa ngaranna teh nusok dicekelan plak gondewa tangarana tek ieu panah ieu koba ngaranna koba kaosain ta eta teh deket jasa ieu panah kadua gondewa tuh ieu gondewa tah ieu panah ka dieu deket atuh deket ku aja ngahiji ieu gondewa dua tuh ieu panahna set nggak bahasa kena koba kausain okos panah deket antara dua gondewa ieu mah kecarita bahasa lapan nah ieu endeu kumaha teu deket lantaran aya di jero gondewa panah teh tuh lamun kurang ditarik cep nah ieu lah gondewa dua kausain ieu koba kausain nah eta teh ngabahasakeunana urang deket jeung Allah teh dudu danin lantaran tajalli okos koba kaosan au ada atawa leuwih deket eta ieu mah kinayah nyaritakeun deketna urang ka Allah lantaran deket teh kurasa
dikinayahan kumaha ieu kos gondewa aya dina 2 gondewa kos panah aya dina gondewa ngaranna koba kaosaen ku deket-deket teu kaluar ieu panah tina kosaen jadi gak hiji antara panah jeung kaosaen teh adna atau ka Allah leuwih deukeut ti eta lah nah eta kinayah makom koba kaosaen adna ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya jelema nu ayun-ayunan di handapeun aras ambo di handapeun aras nama ayun-ayunan malaikat Jibril naros ya Muhammad Muhammad ente nyaho ente eta saha nu ayun-ayun heula lamun hayang nyaho eta adalah salah seorang umat anjeun urang Yaman saha ngaranna Uwais Kurni urang kampung koron Uwais Kurni mah nu aya dina Al-Qur'an teh nya nama istirahat ge da handapeun aras ayun-ayunan ai ente mah pan dipuri atau di Citra bari meuli jagong anu anting nu budak teh sugih kieu bukna beureum sabelah eta ayun-ayunan we istirahat maksiat urang mah umat Kangjeng ngaran Uwais Kurni aya di belahan Yaman istirahat nah handapeun aras be cek Kangjeng Nabi pohara amat mat anjeun eta mantap Kangjeng Nabi amanat ke Sayyidina Umar jeung Sayyidina Ali Umar Ali mun ka zamanan engke aya datang ka dieu ka Madinah saha hiji waliullah urang Yaman ngaranna Uwais Kurni geus mun kapanggih eta ka ente kadinya Umar Ali ulah menta nanaon menta doa panghampurakeun bae ka Gusti Allah lantaran mustajabud da'wat engke bakal je cek sina umat cek sina Ali cirina kos kumaha engke manehanana ngagiring-giring embe jauh ti halayak rame embungeun kanyahoan bahwa manehna teh waliullah engke ke cirina kumaha bae cirina engke ente sasalaman leungeunna leuleus idinya bakal aya tandaan eta bae gerageh tandana eta Sayyidina Umar asal aya nu ngangon embe di deuleuan asal aya nu ngangon embe di deuleuan unggal pengangon embe di deuleuan aya kabeneran rada lain deui bangunan ngangon tapi teu melu kana embena embe mah embe nya namanya na kadang-kadang manehanana mah teu ngiuhan salat kadang-kadang manehanana mah diuk kadang-kadang lain deui bangun teu khusu ngangon embena ieu kajian kumaha ge begitu ditanya ngaran teu dek nembalan ngah begitu disumpah kakarak ieu lah Uwais Kurni dongeng heula setik langsung minta doana minta hampurakeun bae ka Gusti Allah langsung ngadoa urang teh nyanda kanyahoan indit di Madinah embung kanyahoan nya urang mah pon kanyahoan hebat haju di dinya bae ngendong moek meuting urang mah di dinya tai wali walai dasar geus kajawan inditnya nama Masya Allah tipe-tipe waliullah teh nu mantak aya macem-macem aya waliullah nu jadi raja aya waliullah nu jadi ulama aya waliullah nu dagang aya waliullah nu jadi abri aya waliullah nu jadi polisi aya waliullah teh anu cumplang-campling ti lembur ka lembur ti kota ka kota geus dijelaskeun kapan patempatan waliullah teh di Mesir tempat wali naon di Syria tempat wali naon di Lubnan tempat wali naon di berbagai negara-negara teh eta teh didatangan ku wali-wali aya wali teh ti kampung ka kampung ti nagara ka nagara ti kota ka kota tugas ti Gusti Allah nu mantek ku urang sok dihadiahan mimiti kutub hiji salawasna nu mantek nomor kedua imamani dunia dibelah dua belah wetan jeung belah kulon nyana nu nyekelna nomor katilu muhtar tilu nya nama nomor kaopatna ieu adalah wali teh wali kitu autad opat jumlahna wali autad mah dunia dibelah opat bagi dua deui jadi opat eta saparapatna dieusi ku wali autad saparapatna dieusi ku wali autad opat sepanjang masa maot hiji cokot nomor kedua nomor katilu nomor kaopat wali abdal 7 wali abdal mah nah sepanjang masa 7 bae lantaran poe teh aya 7 ti bibiti poe Minggu Senin Selasa tanggal 7 kemudian ka dituna wali teh nu jaba uropa nusnu qoba asaib dan lain-lain sebagainya aya rijalul gaib nah ieulah anu terus dipanggil rijalul gaib
tugas ti Gusti Allah ti kota ka kota ti kampung ka kampung cumplang campling bae ngono terus bae nya bila perlu ke dipanggil ku negara anu ka negara anu urusannya ilah urusan gaib teh kos kitu nu mentak kadang pamitan we di keluarga anak leng tepuguh kuburanana di mana kejol bae aya tamu di kampung urang tepuguh urang mana nak mun ditanyakeun Syekh Mubarak nu aya di Cisoka urang mana teu nyaho mun ditanyakeun di Mede saha karangarana di Mede teh hah nah eta teh kapan urang mana ti mana teu nyaho mun urang nyaritakeun di buyut anu keur zaman buyut baheula teh nyaho urang mana nah kitulah wali-wali abdah urang mun nyaritakeun Syekh Mubarak lamun urang nyaritakeun itu Imam Maghribi di Maroko aya kuburan Imam Maghribi di Yogyakarta aya kuburan Imam Maghribi di Pandeglang aya kuburan Imam nyana keneh ti nagara ka nagara ti kota ka kota geleng itu maot biasa timbul deui tidinya ngembangkeun agama deui timbul deui maot timbul deui kok emang kumaha geus urang mah ulah nyaritakeun ku kumahana pugu ngajina ge ieu pinu ku uduk wah atuh geus ulah moal kaharti ieu keur carita dunia eta dunia kewalian semacam gitu nu mantak tingkatanana nah ketika jelema mulai ngaji sanggeusna ngaji mulai suluk melalui thariqah langsung hayang ka hakikat dibimbing engke bakal aya penemuan urang bae lamun belajar nahu kapanggih bisa maca lamun urang belajar nasib kapanggih nyaho kana kalimah kapanggih ku urang belajar nulis bakal nyaho ieu teh khot Usmani ieu teh khot Rifi ieu teh khot dan berbagai khot ieu teh Dewani dan lain sebagainya kapanggih bae urang belajar maka jeung kuku mage urang belajar bahasa Inggris atuh I love you mah bisa toh kapanggih bae tah urang guari belajar fikih atur wudu bae mah jeung salat meureunanan rapih ketika nanyakeun urusan muamalah tarima meuli tarima ngajual mah meureun urang ge nyaho ketika urang ngaji ilmu mantek atuh beureun martil mah boga kos kitu bae terus ketika urang ngaji bilagoh atuh meureunanan nyaho urusan muqtadal hal dan lain-lain sebagainya nah ketika urang ngaji ilmu thariqah bakal aya papanggihan dibere nyaho ke ku guru kade ke di dieu bakal sok manggihan anu ulah bebejanya beja mentak itu boga guru makan urang kaget kumaha anu wow Waalaikumsalam non Tuan Syekh Abdul Qadir datang ka kula aja ku bacana atuh ieu be cenah nyana ngabisikan ka kula Abdul Qadir mana ieu urang bojong ngaco kan iya teu puguh guru mah segala Tuan Syekh Abdul Qadir segala Syekh Syarif Hidayatullah segala Maulana Hasanuddin nah iya stop aya guru mah lantaran urang teh geus mengabaikan zahir kuari ngurusan batin ti mimiti kolbu jeung sirna datang ka ruhani nu diurusan geus ieu awak zahir geus lasa lempang-lempangna kumaha ayana bae teu pati diurusan sebab roh nu kurang diurusan kuari mah ketika urang ngurusan roh atuh bakal kapanggih jeung roh urang kuari urusanana DPR kapanggih jeung DPR urang kuari jadi intel kapanggih jeung intel deui urang kuari urang jadi polisi kapanggih jeung baris polisi deui sebab aya kantorna urang jadi santri kapanggih jeung para santri deui sebab aya markasna nah urang kuari ngurusan roh teh bakal kapanggih jeung urang toh beki luhur mulai mimiti roh kuntilanak sia lantaran ngurusan roh lamun datang ka dinya ta roh teh bakalna roh teh betah tanya ieu lelembutan ge kapanggih geura jeung anu didinya ta bakalna aya cobaan-cobaannya nah ieu ulah bebeja ka sasa kecuali ka aing guru sia ayo kasasatu menang bebeja kecuali ka guruna geus leuwih nyaho deui lantaran urut perjalanan guru impian nyahoeun lantaran urut perjalanan guru mentak murid datang kadinya seri bae guru teh
memeh ngomongnya nenggeus carita seger penting ngimpinya kapanggih jeung anu ji muhun aja sia anunya sudah loba omong teruskeun murid kaget kok bisa nyaho ka ngimpi pan ngimpi mah urusan anta mah urusan HS urusan sare rohani sebab guru geus aya di luhur nyana datang kadinya kanyahoan mulai terus naik diarahkeun kieu nah engke mah kapan bentat teh bentan teu pegel teu tunduh lantaran geus diurus rohani urang nu mantak kuari tunduh bae rohanina teu diurus ngurusan awak asal seubeuh bae beuteung dahar nginum tunduh asal dahar nginum tunduh rohanina teh diurusan ku urang pegeleun rohani teh nu mantak keur ngaji ge tunduh bae bila perlu hees keur ngaji ge teu aya isinnya mah terus bae hees bae lah kieu jeung sok kitu aing mah kitu bae tapi lamun diurusan mah ruh kan ngomong ka awak dah sia deui bae cakro asal dahar betul tuh yang sia kan tah mah aing mah encan kan sia mah geus dahar geus nginum ngarokok tah makan urusan sia ai jadi urusan ku sia ngaji Quran teu maca zikir teu baca sholawat teu roh marah nu mantak marah urang keur urusan roh ai ente mah roh teu marah jadi urusan roh teh teu marah geus bae roh mah teu tenang-tenang wae paling ngecak roh teh aing malah milu ka neraka bae jeung sia teu ngomong tapi ketika urang urusan roh ngomong sing sabanding atuh cak roh teh maca Quran sayat 2 ayat ai dahar mah 2 piring eta ngaranna teh saimbang imbangi atuh mun dahar 2 piring atuh ayahna 2 juz 3 juz mah terus diurusan kurang diurusan kan beu kita maca Quran sholawat zikir beu kita lantaran orang sering urusan roh poho kana zahir dahar geus teu pati melu nginum teu pati melu sahayuna teger roh teh teger mulai kuari embung poho ka Gusti Allah per menit per jam per detik lantaran lazat ngeunah jasa roh teh atuh kapanggih ngeunahna kuari mah zikir ka Allah tafakur ka Allah muraqabah ka lantaran diurusan ku urang nah sageus ku urang diurusan terus ngeunah kan guru nyahoeun sageus nyahoeun engke bakalna mun geus datang ka dinya tah sok kapanggih jeung anu ngimpi ge bakalna kapanggih jeung impian anu impian nyahoeun urang urusan roh itu kan kakalayangan roh wali kakalayangan roh nabi kakalayangan para anbiya teh kakalayangan lain kangjeng nabi urang bae loba waliullah anu kapanggih eta sih keur marhabat teh aya roh-roh anu ngan teu nyaho engke aya nu ngabejaan itu nabi anu tah nu mantap kapanggih bae kudu kasurupan kapanggih jeung nabi Adam udah pohara amat tah si jelema sia kata si mana ya liwat ka kuburan kadinya jam sabaraha jam 11:30 tang hari aju waduh aya Nabi Musa wah ya budak talian apa tah ieu garana kasurupan lu kos kitu mah daripada ngaji kos kitu ya loba lamun ku urang difokuskeun ngaji hikam ngaji ieu atuh ujung-ujungna ngahaneng we kos eta teh nganeng aja roh ngalayang roh tuh kosong diurus ente tapi jangan narima karena wejangan iya kosong sub iblis plek siatinya aing anu ngageugeum Banten saha Hasanuddin kurang mana Serang oh ieu nu aya di awak teh Hasanuddin Serang Maulana Hasanuddin apa Hasanuddin ulah loba ngomong siapa aing mah Hasanuddin bae mulai geus pencet teh di bakos ge mah pencetan hese di kaluargeunana oh beda antara ahli thariqah nah kulantaran thariqah mah kos kitu keur carita ye kapanggilan di dunia eta lamun datang ka dinya urang ngobrol lah arwah ngobrol jeung urang jadi hese carita keuran eta mah eta ge lamun dibere ku Allah mun teu mah teu bae
aya nu dibere nu tetep datang kadinya mentak ulah kaget lamun carita Habib Lutfi carita baheula Habib Usman carita baheula Habib Ja'far eta kos karari itu nya mata kos nu ngobrol jeung saha kos alamna keur aya di alam eta henteu selalu kitu nya ge naik deui ke setika nya geus aya di makom eta nah derajat eta ayana di dinya ketika naik deui ayana di dieu ketika naik deui aya di dieu beda-beda tuh urang kuari jadi lurah kapanggihna jeung rakyat jeung lurah deui urang naik kuari jadi camat kapanggihna mulai jeung PNS di kabupaten urang kuari jadi bupati atuh urang ge aya undangan ka gubernuran lantaran instruksi engke ti provinsi ketika orang jadi gubernur atau menteri lantaran ke instruksi itu menteri ketika orang jadi menteri presiden langsung instruksi anu ketika orang jadi presiden merah instruksi kutub ngaranna ieu keur cerita dunia nyata di dunia kewalian ge model kos karir nah ieu mah keur cerita wazalika dunudanin patadalla fakana qaba qausaini awan geus faizar tapal aina wallahu a'lam bissawab